Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dubika karena anu ditetep antep-antepan ku Gumilar hatena ngarasa teu ngeunah oge nu katampana kumanehanana mah teu beda we tinu keur diukur pangabisana boga pikiran kitu teh dumeh dihubungkeun jeung kehadiranana Surya katut pamurtal ayeuna da geus tangtu ieu jelema teh keur dikumahaan kumaranehanana. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana sabot kerkayaan kitu dak dumadakan teh Ipah keluar ti panto dapur nempo kanu keur tinggal riung di buruan manehna ngarego malah teu kira-kira ngarasa reuasna lantaran sajabana mireungeuh pamajid teh kumanehna katempo aya pamurtala jeung Surya komo barang red ka Gumilar mah manehna masih keneh apal yen eta teh anu basa peuting-peuting rek dialapatina waktu babarengan jeung Surya. Sanajan bener harita teh peuting tapi manehna moal kapalingan ongko harita teh dicaangan deui ku Nyi Arum anu kaluarna bari mawalantera. Surya barang mireungeuh Ipah numun keur waktu samemehna mah dipapantes bakal ngarasa era tapi ari geus neuleujerimna mah manehna jadi timbul rasa sonona. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran batur ulin ti bubudak malah jadi dulur sapaguruan pisan. Ongkoh manehna kalawan ngaradak ras inget ka Bah Jagur nu ayeuna keur baralik ka ujung kulon jeung Bah Bejo. Sok sageui dina datangna teh teu terus ngadamprat ka pajamian lantaran geus moal boa sangkaanana Bah Jagur. Pangna manehna ayeuna nyaho kana rusiah dirina pribadi teh tangtu dibere nyaho ku pajamian. Mikir kadinya kalawan teu asa-asa deui Surya ngajorelat nyampeurkeun ka Ipah bari ngagero pinuh ka sono. Ipah pokna saeutik oge manehna teu mikirkeun kana pibalukareunana. Puguh we pikeun karna lain deui reaksina memang geus natrat jalana. Kapan ti heula teh Surya kapanggih pisan kumaha kalakuanana ka Ipah. Anu matak barang mireungeuh Surya nyeureudeg ka Ipah manehna mah rikat we luncat dan taparah deui hiu jebrod we Surya ku manehna ditinggang pundukna. Tong ngalakukeun kurang ajar si setan. Karena ngabedega hareupeun Surya anu geus ngajongkeng.
Ulah bakal goreng sangka karena kaulah mah teu boga maksud goreng. Alah, baheula ge. Kumaha kalakuan sia, ha? Montong api-api Surya. Nu ngaranna asu mah di mana-mana oge teu bisa dipercaya deuleu. Sakali kasusukan, tetep kasusukan. Kitu tah sato mah. Karena nafsu kalah ka modal. Yeuh. Baheula mah kaula memang rumasa karena kaula teh keur kausap ku setan. Demi Allah karena ayeuna mah kaula teh teu ngabogaan pikiran silung. Yeuh, karena rasa anu ayeuna ngancik dina hate kaula. Iwalti rasanya saperti ka adi petku hinis. Ipah, Bah Jagur ayeuna teh keur ka ujung kulon. Kakak hariwang ku Mamang bisi kumaha onam Ipah. Surya saterusna mali ka Ipah anu masih keneh gegemeun. Nah kumaha gitu kakak? Ipah nanya pinuh kakaget. Iya tadi teh Abah pada raya omong jeung kakak lantaran tetela geuning Ipah. Kakak teh lain anak Abah. Kakak teh menang nyulik Ipah. Tapi Abah kekeh we nyebutkeun kakak teh menang nimu ti jarian. Ku kituna kakak teh ngarasa paur Ipah. Sok sieun Abah nyangka-nyangka ka Mamang anu ngabejaanana. Memang enya nu ngabejaan ka kakak teh Mang Mian. Tapi da ku kakak oge teu disebutkeun ka Abah. Ngan adat Abah teh atuh apal Ipah ge. Moal teu nyangka ka Mamang. Lantaran moal pati-pati kakak nyaho lamun taya nu ngabejaan. Ari Mamang teh piraku we teu dibawa sarusiah ku Abah. Duh, kumaha tuh kakak? Kumaha nulunganana? Sok sieun Abah teh cilaka ku Bah Jagur. Jelas riukna beungeut Ipah ngagambarkeun nu kacida ngarasa reuwas sarta hariwangna. Nya taya deui jalan, Iwati kudu buru-buru diteang. Kudu buru-buru disusul ka ditu. Hariwang bisi Mamang kumaha onam ku Bah Jagur. Surya ngasongkeun saran bari panonna mah rutret ka Ipah jeung ka Karna. Ari pamurtala barang mireungeuh Surya keur adu hareupan jeung Karna nyaeta sanggeusna Surya hudang deui. Eukeur mah memang geus aya pasalna tadi jeung Karna. Atuh teu manyang pikir deui, belesat we manehna muru ka Karna. Pamikirna sanajan bener basa tadi teh manehna geus teu kuat, malah leungeunna oge masih keneh karasa nyeri. Tapi puguh ayeuna mah aya nu bakal mere bantuan. Nafsuna ayeuna kahudang deui, boga maksud hayang nebus ka kasoranana. Orokaya Ki Ardaim anu harita pating torojol ti jero imah bareng jeung Widarma. Barang mireungeuh tajak pamurtala anu memangna geus kateguh. Tangtu bakal ngayakeun tindakan anu teu dipikahayang. Sakilat Ki Ardaim luncat ngahadang. Bari pokna teh. Iya kitu nu ngaran Murtala teh. Geus puguh andika teh bobojodan. Make aya angkeuhan rek ngalawan deui ha. Hayo jeung kaula pilawaneun andika mah Murtala. Pamajid jeung Gumilar teu kira-kira rariwaseunana. Komo pikeun Gumilar mah anu mireungeuh tindakan Karna tadi. Ayeuna ditambah deui ku kaayaanana Pamurtala. Ngagentak Gumilar mulu ka Pamurtala anu geus pahareup-hareup jeung Ki Ardaim. Sedengkeun Pamajid rikat nyampeurkeun Karna, maksudna mah rek pada misah. Kakak, leres kitu, Bah Jagur teh bakal bendu ka Abah. Ipah nanyana muringis, bari pinuh ku karisi. Kana kitu Ipah. Mana cek kakak mah kudu gancang-gancang diteang we Mang Mian teh. Surya geus pasti sangkaanana teh kitu. Duh, kumaha tukang nana? Palang siang Abah Mian cilaka ku Bah Jagur. Ipah mali ka Karna.
jelas manehna teh ngumahakeun ka Karna. Kelanan. Duh kumaha tuh teh nya di asa riweuh. Karena di kumahaan teh kalah kabingung. Ngarasa keheul ku akina. Teu buru-buru balik Aki Mursid teh. Jadi bingung kumaha kudu mutuskeunana. Pame kitu mah. Ipah mah bade ka ditu we. Ayeuna we Kang hawatos ku Abah, mangka-mangka teu tiasa ningali. Pantesna teh. Duh. Dikumahakeun panginten ku Bajagur. Ke atuh Pah. Ulah gurung gusuh. Red Karna ka Pamajid anu geus nangtung deket Surya harita teh. Red ka Ki Ardaim anu keur ngajega nyang hareupan Pamurtala. Red deui katepas ka Bireungeuh Widarma keur ngajengjen we bangun anu keur bingung deui. Atawa memang kasima dumeh Bireungeuh Pamurtala datang deui ka dinya. Kumaha tukang Nana? Enggal putuskeun atuh Kang. Ipah geus teu sabar. Lanan. Karena geus teu malira deui ka Pamasjid. Sumawana ka Surya. Jelas jilang we manehna katepas geblos we. Manehna ka jero imah nyampeurkeun ka Nini Amah. Teuing kumaha bebejana. Deula karena geus kaluar deui dituturkeun ku Nini Amah. Anu terus ngajantang we dina lawang katepas. Atuh Karna heug nyampeurkeun Widarma anu keur ngajangjeun keneh nempokeun kaburuan. Sedengkeun Ki Ardaim jeung Pamurtala teu kungsi der padungdung. Rupana bae keur dibere penjelasan ku Gumilar. Atuh Surya jeung Pamajid tetep nyang hareupan Ipah anu sapasang panona geus baseuh ku Cimata. Wid mihapen ini nya kuring rek indit deui jeung Ipah wartoskeun we ka Aki engke lamun tos sumping. Karena teu nunggu deui jawaban jelang we kaburuan nyampeurkeun Ipah. Mari ka Ki Ardaim pok deui nyarita. Mang Daim wayahna nya dikantun heula. Ulah wakamuli wiat heula satungtung pun Aki teu acan sumping mah. Karena ayeuna malik ka Pamajid. Mangga caralik we nya sakedap deui oge pun Aki sumping. Ulah kirang-kirang nyang hapunten we. Kasadayana abdi teu tiasa mayunan. Kumargi aya nu kedah direngsekeun. Perkawis pajamian. Ramana ieu Ipah. Geus kitu heg karena malik ka Ipah, bari heg deui nyarita. Pawartos heula we ka Nini. Teu dititah oge. Pasti rek bebeja heula. Rela tuh Ipah murupanto dapur, geblos ka jero. Nini Amah nu harita masih keneh ngajengjen dina lawang nyerangkeun nu di luar. Tembong ngelok ka jero. Rupana bae nyampeurkeun Ipah anu ngarongheap rek bebeja. Terila Ipah geus ngurunyung deui kaluar nyampeurkeun Karna. Geus kitu mah teu mirosea deui. Kasakur nu araya di dinya. Leos we duanana arindit kalawan gesat-gesut naker. Muru ka jalan anu ka Citalahap. Bari susuganan we di jalan papanggih jeung Aki Mursid. Gumilar barang mireungeuh Karna indit. Teu kira-kira ngarasa harendegna. Puguh hatena mah kacida ngarasa panasaraneunana. Bisinya ieu jajaka teh nu baheula kungsi direbut tea ku anu ngaran Mursid tina leungeunna Bajagur. Ku kituna ngagentak Gumilar ngudag bari gegerowan. Yang karena mangke dagoan heula jang. Karena ngarandeg hek manehna malik ka tukang tetela baturna Pamajid anu memang manehanana mah sama sakali teu wawuh. Harita ngudag paneuri. Ipah oge pipilueun malik ka tukang. Atuh teu kira-kira ngagebegna lantaran nu ngudag teh tetela lalaki nu ti heula tea ku manehna di jorag peuting. Ku kituna kacida Ipah ngarasa hariwangna
sok sieun ieu lalaki teh aya maksudna nu teu hade. Mangga we Kang Nana, tong teuing ieu diwaro. Ipah bari metot leungeun karna ngajakan terus indit. Antosan we dirorompok Mang, da moal lami oge. Pun aki sumping. Karena nemalan terus manehna indit deui. Ongkoh ku ipah leungeunna teu pisan dilesotkeun, dibetot setengah dipaksa. Sakedap we Jang, aya nu bade ditaroskeun. Gumilar bari terus ngudag. Tapi karena tetep teu ngawaro, malah lempangna kalah beuki gancang. Tes dirikna lumpat nuturkeun ipah anu petalakuna geus teu sabar pisan. Hal ieu teh teu wudu jadi nimbulkeun kakeul oge ka Gumilar. Ku kituna manehna terus we ngudag panasaran hayang nempo heula tarangna. Naha aya cedana atawa eueuh. Sagancangna oge nu lempang, turug-turug jeung awewe diudag ku nu lumpat. Nya karna kasusul oge asa-asa karawak we ku Gumilar dicarak leungeunna supaya eureun heula. Ke lanan jang karna mamang teh aya kaprayogian sakedap we. Gumilar bari ngahegak. Ai. Sanes bade kapun aki nya antosan we atuh dirorompok teu kedah ngabari ka abdi. Karna bari ngageuweungkeun leungeun Gumilar. Leres. Namun kelanan aya kaprayogian heula ka Jangkarna moal lami sakedap we. Gumilar bari rek nyekal deui leungeun karna. Nu awi abdi teh rusuh ieu teh. Karna ngepeskeun deui leungeun Gumilar, gidi gue mana indit saeutik oge teu mirosea. Nah, mana bedogong teuing karna Gumilar tungtungna jadi ngarasa keheul oge. Bakuna mah leungeunna ngarasa nyeri, ongkoh dikepeskeun ku karna. Ilang bae manehna luncat, terus ngajorelat ka hareupeun karna, ngahalangan jajalaneun. Ai. Andi kapu anu bedegong mah. Keukeuh peteukeuh ngaganggu ka batur. Ceuk kaula oge dagoan di imah. Buayana oge aya aki kaula teh geus balik ti Citalahabna. Karena nyaritana rada heuras. Sarua deh pada ngarasa keheul. Dumeh diganggu terus-terusan. Manaon mencerong seukeut ka Gumilar anu keur ngajegah hareupeunana. Sakedeung we karena da moal meakeun waktu sajam. Rek naon atuh? Cing pek atuh. Ni teu ngarasakeun kanu kerusuh teh. Karena mani keding hangit naker. Eta cing elak ngilikan luhureun tarang anjeun. Gumilar nuduhkeun ku rindatna. Kumaha? Naonan cenah. Karena ngarasa kaget. Sakedeung we Jangkarna da lain rek nanaon. Gumilar sareh nyaritana anu dimaksud supaya karna daekeun nembongkeun tarangna. Entong katang Kang Karna rek nipu eta teh. Ipah gancang nyela. Heg leungeun karna dibetot supaya rada anggang ti Gumilar. Ai. Rek nipu kumaha nyi? Cing pikir heula atuh rek nyarita teh. Ulah janji gampleng. Gumilar rada nyeuneu. Sieun karna heg kapangaruhan ku carita anak-anak. Mangka-mangka mun diilikan pamuluna karna teh siga-siga nu rek nurut. Ngaran-ngaran musuh kabeh oge da jahat. Ipahna malang. Itu. Musuh teh musuh kumaha nyi? Ulah sodon kitu. Jauh-jauh ti Garut ka dieu teh. Lain rek ngadon ributan. Ieu mah jeung nyangka-nyangka jahat sagala deh. Pikir heula atuh rek nyarita teh. Gumilar satekah polah nahan kateungeun hatena supaya ulah bedah mangrupa amarah. Teu boga kaera we make ngangles sagala. Ari bapak kaula kusaha tah di lolonganana.
lain ku si Salhapi ake Andika. Ari Bah Jagur pang panangan cacat teh lain ku Andika teh. Tur maos jahatnya kitu gawe teh. Ipah manora welang teu silikna ditunjuk-tunjuk irung Gumilar teh kumanehanana. Ai nah saha kitu anjeun teh. Gumilar ngaranjuk oge barang ngadenge caritaan Ipah anu sasatna ngungkit-ngungkit kajadian nu geus kaliwat. Ras bae manehna inget kana peutingna basa aya nu ngajorag teh. Tapi naha ieu awewe teh jadi babarengan jeung karna naha naonana. Ke. Nah ieu teh laras incuna si Salhapi karena bari mali ka Ipah. Laras kanana jelema jahat campurna oge jeung korowodan. Si Mursala oge moal teu dititah ku manehna tah. Ipah bari ngadalek ka Gumilar delek geuleuh mang nyerikeun kanu jadi bapa. Bener ari kitu mah Andika teh jelema jahat. Nu ngaran Gumilar teh ya Andika teh nya. Beneran ayeuna bisa papanggih jeung kaula. Memang kaula teh boga maksud ngayakeun balitungan jeung Andika pikeun mulangkeun kanyerina pajamian. Karena bari nyeureudeuh ka hareupeun Gumilar. Karena maksud rek ka ujung kulon mah las we poho kapegat ku amarahna nu muntab-muntab. Kabeneran bisa papanggih jeung jalma nu geus dianggap musuh gerotna. Mangke lanan karena ulah waka ngagugu nafsu. Dengekeun heula caritaan kaula. Gumilar tetep nyabar-nyabar maneh. Puguh ngagugu nafsu mah. Geus hayang gebot we ngagebug. Saha nu kuat ngadenge nu jadi aki sakitu dicacampahna. Nyalah. Teu kudu loba alesan Gumilar. Karena anu memangna geus teu bisa nahan amarahna teu anta parah deui saprut we ngirimkeun jurus Cibagendit nu dijojo dadana Gumilar. Sabar lanan karena tahan ulah ngagugu amarah. Gumilar rikat jingkrak dina gerakan hap-hap pindah. Karasa hiukna jurus lawan teh lain lalaworakeuneun. Dah. Montong lobakeun miwir deui. Hayo sangareupan kaula lamun nyata Andika lalaki mah. Karena bari ngahiukeun deui jurusna. Ai. Tetela Andika teh teu beunang disabaran. Gumilar ngolebat deui ka gigir nyingkahan panarajang. Teu can ngayakeun pamales lantaran bisi nya ieu jajaka teh wijana. Teu perlu Gumilar. Kaula mah butuh kunyawa Andika pikeun pamepes kanyeri pajamian. Karena bari malik terus we luncat nyusul tepus kalawan ngagunakeun gerakan gurame ngabintih. Gumilar anu memang ngarasa yen panarajang karna teh memang lain heureuy-heureuykeuneun. Mun terus-terusan diantep ulah-ulah dirina sorangan anu bakal ngarandapan mamalana. Kumituna jorojoy we dina hatena. Karena nu memangna teu bisa disabaran ayeuna kumanehna rek diperuhkeun kalawan make jalan kekerasan. Kukituna barang kabireungeuh karena rek ngepret beungeutna sakilat Gumilar ngarolepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil bari dibarengan ku jurus Tanjung Pura pikeun ngahanca dadalawan. Tapi karena cukup ringeus kalawan sakicep manehna geus bisa ngarobah gerakan leungeunna bari ngagilepkeun badana kagigir. Hiu leungeunna ditenggeukeun kana pigeulang leungeun Gumilar anu keur ngabelesat rek nobros dadana. Des. Dua leungeun diadu. Tagen duanana teu rengrot-rengrot. Sebrut. Leungeun Gumilar nu sabelah deui ngirimkeun panonjokna rek ngahanca kana careham. Tapi karena rikat ngalepkeun badana ngawangun gerakan ora sinduk. Terus ngolebat motong jalan. Sukuna geus ngajengkat pikeun ngajejek pincurang lawan. Anu satuluyna manehna rek nyusun panarajang ti gigir belah kencana musuh. Tapi Gumilar tetela mangrupakeun hiji lawan anu memang hese diteguh sarta diukur pangabisana. Mun biasana mah gerakan orai kobra teh tara ieu ti nemu jeung kagagalan. Tapi sakali ieu mah
karena kapaksa kudu ngaku karena keunggulan anak nu jadi lawan. Lantaran kalawan sakilat pisan Gumilar geus hasil ngarobah kuda-kudana nyerong enca nu antukna. Lain bae manehna geus bisa nyalametkeun bincurangna, tapi oge leungeun katuhuna geus bisa dipake nakis leungeun kenca lawan anu rek ngarojok igana. Sedang leungeun kenca manehanana ngahiup kana punuk musuh anu pikeun karna mah geus teu bisa naon-naon deui. Berarti manehna kapaksa narima kana nasibna ngagabru nyuuh teu beda we ti begu nyungkruk. Ngan bae puguh karna oge lain ipis-ipis pangartina. Sakilat manehna ngaborengkal hudang bari nyabut ruyung kawungna nu diselapkeun dina tonggongna. Kalawan teu katiten ku Gumilar, ongkoh deui teu nyangka we yen karna teh bakal kitu pamolahna. Manehna ngan ukur bisa ngaranjug waktu karna ngayapak dihandap bari nyambarkeun ruyung kawungna anu teu bisa disingkan deui ngapelentrang kana bincurangna. Aduh, Gumilar ngagero. Satiasna oge bincurang diadukeun jeung ruyung kawung anu geus nahun nyapogo we moal bisa nandingan. Gantian punuk kaula Gumilar. Karena nyakakak punah we kanyerina dina punuk teh. Ulah waka ngeunah seuri karena Gumilar luncat bari nyambarkeun jurusna anu dipalar supaya ditakis ku ruyungna. Lantaran manehna boga maksud pikeun ngarebut pakarangkarna. Ari rek dilawan ku bedogna, manehna masih keneh tacan waseun. Tapi kahayang Gumilar teh teu bisa kalaksanakeun. Lantaran karena kalah ngagunakeun gerakan orai kobra. Sakali ieu mah karena ngaborengkalna teh kakencaeun Gumilar bari notogeun ruyungna kana iga. Tapi pikeun Gumilar mah teu matak jadi keder. Magentak manehna ngarempod ngageser ka gigir bari ngahiukeun leungeunna pikeun ngahancap gelang. Marokaya gerakan ruyung kawungna leuwih cepet robahna. Sakilat ngulawit terus nyamber ka handap rek ngababad suku. Gumilar rikat luncat bari nyamberkeun panimpugna kana sirah nu tumerapna ka karna. Teu kira-kira ngaranjugna. Ngagentak manehna ngabalirkeun sirahna. Narik deui ruyung kawungna anu saterusna kiuk we rek dipake ngababuk leungeun musuh. Kulawit leungeun Gumilar meta gep ruyung kawung teh ku manehna ditewak. Tapi barang ditarik tetela tanaga anu jadi lawan teh lain ayon-ayoneun. Anu antukna kapaksa we ruyung teh dilepaskeun deui. Sedeng manehna terus ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun dirina. Lantaran kumanehna geus cukup bisa dibalitungkeun. Di mana panyekelna dilesotkeun teh geus tangtu congor ruyung bakal notog kana dadana. Ipah, ini cerat heula kitu. Karena diselang nyarita heula ka Ipah. Lantaran manehna ngadadak inget ka pajamian. Karasa melang bisa bener-bener bah jagur ngalakukeun tindakan nu matak ngabahayakeun. Sedang musuhna ieu kawas-kawas hese pisan diragrageunana. Pikirna karna sakira teu bisa buru-buru dielehkeun mah kumanehna rek ditinggalkeun. Gampang isuk pageto deui bisa diteruskeun. Sedangkeun kayaan pajamian mun telat nulungan teh ulah-ulah ari jol engke manehna datang ka ujung kulon. Pajamian teh ngan karingarana. Wios bade ngantosan we. Ipah mugen lantaran manehna teh ngarasa hariwang oge. Risi heg karna teu kuat nandinganana. Nilih kaayaan musuh anu sakitu tangguhna. Ini Ipah ka ditu. Abah bisi kumaonam. Karena keukeuh ret manehna ka Gumilar nu harita keur ngajega. Karena ari bener mah melang kan menjadi kolot. Laksanakeun we heula pamenta kaula tadi. Gumilar nemrong susuganan we karena teh pikirna robah. Taya bayana pikeun kaula mah kudu nurut kana pamenta nu jadi musuh. Ya Gumilar, beulahkeun heula dadak kaula. Kakara bisa kalaksanakeun kahayangan dika teh.
Karena nu memang hayang gerak ngarengsekeun patelakna. Teu loba pamolah deui sabrut we manehna narajang ngagunakeun gerakan si pecat nyawa. Tapi gumilar nu memang geus sayaga. Barang manehna mireungeuh pasangan anu jadi lawan, anu memang geus bisa diteguh, yen bakal ngalakukeun hiji gerakan nu teu kurang-kurang matak ngabahayakeunana. Sakicep gumilar ngawangun pasangan gelap ngampar. Dina nyebrutna badan karna dina gerakan si pecat nyawa. Gumilar oge ngabelesat ka hareup ngagunakeun gelap ngampar. Jebrod! Dua badan diadu kalawan teu kira-kira hebatna. Cacakan mun harita Ipah aya keneh di dinya. Manehna piraku we teu ngoceak mireungeuh bantrokna dua kakuatan anu masing-masing ngandung tanaga. Anu hebatna teh satanding gajah. Mun karna mah Namru di dinya keneh. Tapi ari gumilar mah nepi ka macleng jauh pisan. Lantaran manehna mah sasatna teu ngagunakeun tanaga sapinuhna. Tina ngingetkeun balukarna bisi nimbulkeun mamalana anu leuwih hebat. Tapi bubuhan itu ieu oge pada ngabogaan daya kakuatan anu teu sabongbrong. Kalawan sakicep pisan. Duanana geus ting jaregjeg hudang deui. Karena anu sasatna beunang disebutkeun rada meunang angin oge. Bari ngabebeskeun deui ruyung kawungna ka tukangan tonggong. Sakilat manehna ngabelesat dina gerakan manuk besi nyabet anak lauk. Nyamarkeun jurus ciba gendit dina gerakan jongjolong notog. Tapi teu kira-kira karena ngaranjugna lantaran nuju dilawan teh ngadadak ngaleungit tina sasaran. Arikat manehna malik nyusul tepus, tapi tetep we badan musuhna teu bisa ditarajang lantaran badana kokoleaban teu beda we ti kalakai murag. Memang gumilar harita teh ngagunakeun gerakan kalakai katebak angin. Akhirna karena ngajega ngadago reureuhna gerakan lawan. Dina waktu gumilar geus ajeg sabiasa deui. Karena sakilat nyambarkeun jurusna. Gumilar ngagentak jingkrak plap. Dina gerakan monyet ngemil lantaran boga maksud rek ngahantem iga burung lawan. Tapi karena ngagentak ngaborengkal bari nungkup pigelang lawan. Ku gerakan besot anu tumrapna ka gumilar teu kira-kira ngaranjugna. Lantaran dampal leungeun lawan teh karasa gergelna teu beda we tinu dieusi ku cucuk-cucuk anu mangrupa seseukeut ragaji besi. Ngan untungna manehna ngagentak ngarobah gerakanana ku galura laut kidul. Anu memang ayeuna mah geus disampurnakeun tingkatna. Anu antukna ayeuna mah karna nu ngaranjug lantaran karasana teu beda we ti newak cai. Gerakan besot jadi leungit kampuhanana. Tetela teu bisa nandingan gerakan galura laut kidul. Lantaran saban-saban ditewak kudu we ngaleungit tina sasaran. Anu dina cenghuna deui teh jadi mangrupakeun gempuran-gempuran anu hebat. Memang teu beda ti galura lautan anu nembragan batu karang. Kukituna karna ayeuna robah siasat, manehna ngagunakeun taktik mancing maung di jero guha. Hasil oge dina lolna deui lawan rek ngahanca dada. Sakilat manehna ngagunakeun gerakan dewa samadi. Jebrod! Pigelang gumilar beunang digunting. Ngan barang rek diteruskeun ku gerakan besot. Leungeun lawan geus ngaleungit deui bae. Tapi karena teu kapetolan akal, kalawan kacida cepatna terus we manehna nyebrutkeun jurus kembarna. Pikeun gumilar mah gerakan musuh kieu teh memangna teu disangka-sangka pisan. Lantaran pikiranana tangtu karna teh rek terus-terusan saperti tadi ngagunakeun gerakan besot nu memang kacida dipikapaurna. Anu antukna gumilar teu bisa narekahan deui. Dadana katotog ku jurus kembar. Manehna ngacedag nang karak bengkang. Geus karuhan nu jadi lawan Namru. Karena ngagentak bari kanan, gerelat jeung bae manehna luncat. Terus ngabelesat maksudna rek nyusul Ipah. Lantaran diteruskeun oge can puguh bisa parat ku sapoe ngalawanan musuh anu sakitu tangguhna. Sedengkeun hatena kacida geus ngarasa hariwangna kapajamian. Bisi bener-bener menang panandasa tibah jagur.
Mireungeuh karena ngejat. Paparah nama Gumilar rek ngudag, rokaya, kaburu datang manten pamajid nusul. Gumilar diwawadian, yen ayeuna mah leuwih hade urang nungguan pamursid we heula. Gampang mun bener-bener karna teh sanyata nama wijana. Da geus puguh padumukanana ieu moal hese neangan. Gumilar nurut. Gek we manehna diuk, beungeutna ngadadak marah Mai Hegar. Inget kakarna anu sakitu hebatna. Mun bener teh manehna wijana, beu bisa kumaheun teuing matak sugemana kana hate. Nilik pangabisana nu memang lain bantrak-bantrakeun. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.